rezeki wae. Kunaon lur? Ngalamun wae. Ieu itu di mana mau pacu? Biasa sawah kokoredan we neangan Kokoredan wae nya. neangan naon we di sawah mah. Apa wae nya bisnisnya aing mah. Bisnis naon atuh nya? Apa wae aing bisnis jeung sia. Aing ku abang kudu nyopetan cangcut randam aing supaya payu. Balik jadi duit. Ke can milik mah hese teh anak. Can rezeki mah. Man kena bubar wae kitu nya. Nya terus kene sugana ka dieu mah Batur mah geus sukses, batur mah urang mah kesieu jeung kieu we unggal poe. nya neangan naon deui tuh. Kira-kira anu ieu piduiteun. Rek dilanjutkeun apa rek dibubarkeun? Maksudnya kieu amun dibubarkeun mah nya urang hirup masing-masing we yer. Kumaha? Ya mending mah neangan solusina we deui uang ieu keun deui. Nya aya solusina mah urang. Naon tah? Urang nyulik anakna si Abah we. Engke urang diculik. Heeh. Kan nelpon ka si Abah minta tebusan. Kira-kira ini berhasil moal. Ya ngana tebusan mah pasti berhasil wae sih anak-anak punya apa sih naon gitu. Wah, jelema. Wah, Edan dia. main ngoredang sih tadi. Di dia ya. Belut tadi Oh, sukan ayaan. belut. Heeh. Woi, kena naon sia? Iya lah. Buset. Lihat gaya ini mah Woi. batur mah geus sukses. Atuh aing teh tuh. Aina digawe naon aina? PT Yunbo aing di ditu sih arek minum mah Yunbo. Ayo atuh, aja Yunbo kan. kebo di ditu. Aing dengan kebo. Penting mah kacina ngayuna we. Aing dia pol aing arek meuli sawah aing di dia kira-kira sawah anu rek dijual ayo pol. Kudu, Iya, sawah teh aya nu ngajual teh nya. Iya iya empang saya empang ya. Kuaing dibayaran kumaha ya aing ya. Hah? Iya mah empang mah ada can dumuk nu bogaan urang can apal ieu. Kudu nanyakeun heula. Atuh kumaha sih lembur jadi sarep ieu aing mah. Yo kopi-kopi acan ya. Oh, pugu ieu. Oker tadi gua ngomong wae jeung oyer ieu urang. Aduh, Bingung ripuh aing mah digawe kopi-kopi naon, acan. Udud eueuh kopi eueuh. Sih garawe naon wae sih. Anggur wae ke sieu ieu. Nasib teh yang Itu asupeun dah pagawean ieu. Aing ulah sok nyaropetan cangcut randa gere pagawean teh kos aing ka kota ka ditu. Heeh, tadina mah urang boga pikiran kieu. Da urang gagal wae. Harita jeung manehna apa kurang dibubarkeun masing nanti arana urang masing-masing lah perjalanan ieu gitu curang teh. Ieu boga ide kumaha cenah urang milik anak si Abah cenah. Abah mana sih? Geulis teh anakna. Nya ari anakna mah geulis teu geulis sih. Aing miluan ayu kira-kira nyopet randa mah ayu. Nah, kumaha ayeuna? ayo wae. Sugana berhasil bagi tilu gitu. Heeh, engke urang nyulik langsung ngebel ka si Abah, minta tebusan. Baraha hayang urang, gitu maksudna, Yer. Ya ieu domba gagal. Oh, buah kamari. gagal. Domba kumaha teh domba. Aing domba Gagal malah. euy orang euy. Aduh, loba duit ke situ nya. Oh, Geus loba enak oh, dewa oge. aduh aing separegel ya tuh. Bujur ge aing. Ngopet domba kan. Menang tuh malah banjur aing ku cai. Aduh. Ya, saya ngariung teh tadi teu ngarok-ngarok acan. Alah pugu eueuh aing. Ripuh, bukan aku teh ripuh. Bos, Aduh. aku baik di kota tuh bukan rokok acan aing teu ngarti. Goblok, aing teh tadi hayang ngarokok. Rokok yer. Sok teh buka lah. Anjing bangsa hiji baik di kota balangsak. Oh, eta bukan Oh, pisan. Ya, aing naon. nyangon warung udah buka aing pol di dieu. Tong ditembrakeun rokok hiji mah nya enggeus sakanya tadi di jalan. Oh, pisan teh. Singkeun aing belum atuh. Meuli ketengan aing ge tadi aing. Oh, gawe di kota kadi mah manjut sepatu. Make tas rokok bangsa batang kuat ditembongkeun. Sepatu teh aing pegat tadi teh sendal pol. Iya buah-buah Aing sepatu nang di masjid ya. Aing tadi teh ka masjid heula, bener aing tadi ka masjid heula aing. Nah, udah tampang kieu mah da ka aing kanyahoan atuh mawa sendal sisirangan balik kana mawa sepatu. Aing kumaha sih? Ah, tiru ilmu aing gere. Ari hayang kitu mah. Ayo, kumaha eta udah beakeun. Dor teuing lah aing parusing lah ke sieu mengkene balik aing lah. Balik lah. Aing
tinggalkan berhenti dia. Baru do teuing kumaha tah ngomong sia jeung gacok tah rokok sabungkus sabatang jeung naon aing. pisan cai. Tah jeung pacul sia ngomong tah. Adinya Aing pacul. Macul ieu. bang rokok sabatang ditembraku Budak geus nu heueuh we. Lagi cokot eueuhan jeung naon bagi kota. Tuh, Eh. budak cul. Aing balik ka lembur gitu tuh mah aing udah ka rumah cul. Aing pacul lah. Bagi kota pakai sepatu, hah? Tembrakeun rokok asuhan teh rokok teh bakeane bang isa hiji jeung naon. Ya ngomong apa ge ya. Geus sadar jeung mana teh ngomong jeung pacul jeung gacok aing teh. Oh, Aing ngening hayang kagak, teuing, eh. aing maturan. Teman-teman teh ke situ. Ah, iya, dia teh. Dia bisa. Tiis ya, ada tiis. Aduh, Saung sarep tukang jahit ya. Dia kuang. Aduh. Balik-balik digawe di kota mamang gitu rokok hiji. Heeh. Wah, yang tinggal aku nih saung main di sorangannya meureun tuh. Bae teuing sorangan awal gitu mah. Ini Tah antep rokok lah. aya bawanya. Oh, eta. Urang pada mah boga rokok, sarua jeung manehna. Ngetes Oh, doang. ngetes doang nah bagi di kota yang nyaho gitu rokok urang Duit manehna. pasti nawae dah. Bang Di nombrak, kota mah. bang nombrakun hiji jeung naon. Emang itu boga rokok boga tah rokok mah. Korek aya tah Korek korek ayanya. kelas Bagi mil kota we. merarat. Cuma ninggalkeun aing. Dah siang-siang di waya aing datang geus rungsing aing mah. Aing mah baturna aing di Ah. situ. Harusing Oh, aing. tah tali ge. Tah rokok mah aya, urang tah aya tah rokok tah. Aing teh tadi ngobrol jeung pacul kos nu gelo we aing di ditu aing. Naon jauh-jauh. Di kota ka dieu. Udah dah. Urut tah. Udah Untung aing kopina ah. Kopina mah. Kali tuh kopina tuh. Ayo 2000 mah. Ya pengangguran gue tuh duit ya. 2.000 aing hari teh 4.000 aing citur kopi 2 cina rokok sabungkus aing ulang-ulang malah dicerekan ke tukang warung aing coba Ya, coba suka teh golon. Ayo 2000 mah menang meureun. Tahu menang teh nah. Di mana kopi warung lagi nutup tuh? Oh, tarutup tuh orang oge. Picing naon sih urang? Enak ka mana? Milo tuh urang. Bunga aing mau aja sia ah. Oh baturna urang. Baru teuing cai teh ngomong kita tukang jahit tah ngomong tah.